Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedayana pencinta cerita Sunda tanah bidang Sunda versi Mandina Mara. Sahabat di mana baik alamatna kumaha ramang dengan dia wargi. Pamugi baik sehat jasmani ugi sehat rohanina. Aya dina lindungan atanapi panantayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar pusing kuring siang kalayan. Wargi salenan jeung ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kidik Sati Sumedang bagian ke-24. Kanca urang Katunda bagian ke-23 dinten kamari nyarioskeun harita salib nu hayang beunghar teh dicanaka hiji nagara kalayan dipiwarang milih istri anu 7 teh nya 7 putri. Tentang nu kapilih mah anu pangbungsuna. Harita salajengna kumaha ieu carita dijeng ngadangkeun dikeun karangisana masih aya di Nagara Siluban eta wargi sadeunanya dongeng ya makade oleh kait-kaitkeun jeung di sana samargi orang kawitan. Oh, pek milih da kabeh ge geulis moal kabalejog. Sabab turunan ratu kabeh ge luhung agung beunghar satia milih nu kumaha ge taya cawadeunana atuh. Sarip teu nembalan manehna masih kene palahak palohok neteu putri anu 7. Akhirna katara aya nu ngaletan bae nyatana nu bungsu nu katelah nyimas giringsing. Itu we kiah. Sarip nunjuk anu bungsu syukur pisan. Cop jeung hate aki tak satuju kadinya mah. Kitu cenah ceuk Aki Karsid atuheunakeun. Satuju pisan kana pamilihna Sarip. Nun Gusti Ratu, saurna teh milih si bungsu nu jenengan Nyimas Giringsing. Rupina tos tapang jodoh. Da kadinya copna mana? Ceuk Aki Karsid laporan ka ratu. Nya syukur aing geus puguh mah. Pake we uruskeun ku Aki sakalian. Kuring mercayakeun ka Aki pikeun ngawinkeunana Aki. Ceuk ratu bunga ngeunaker terus ngareret ka Nyimas Giringsing nu direret surti terus nyampurkeun ka Sarip gek diuk gigireunana semua ogo. Unyuk semanga ku Aki bade dijalankeun. Aki Karsid terus mali ka Sarip anu geus ngarendeng jeung Nyimas Giringsing. Harita kene Aki Karsid ngarapalan panganten ku cara manehna. Indung leungeun Sarip jeung Nyimas Giringsing teh dicekal direngkepkeun. Terus harita diomongan ku basa-basa anu teu pikahartieun. Nu ngarti kana eta basa teh ngan Aki Karsid jeung Ratu Bongbang Larang. Sarip mah sama sakali teu ngarti daing naon anu jadi maksudna. Ujang oge nyai opoe ieu hidup teh duaan geus resmi jadi salaki jeung pamajikan. Kumaha ujang tarima kawin ka Nyimas Giringsing? Ceuk Aki Karsid ka Sarip. Tarima dupi nyai. Tarima kagungan caroge kajang Sarip. Tarima Aki sah kawin. Dan sakitu nu penting nama. Satuluy nama Sarip dititah sesalaman ka Nyi Ratu Bongbang Larang terus ka dulur-dulur Nyimas Giringsing. Sanggis kabeh kapapai Aki Karsid harita nyarita deui. Nun Gusti Ratu rupina mah ayeuna mah parantos resmi Nyai Putri Giringsing teh kagungan caroge kajang Sarip. Nya ku kituna tidanget ayeuna kapayun mah Nyimas Giringsing teh kagungan jang Sarip. Prak kuring masrahkeun ngan omat kahayangna ulah dipungpang. Sababna naon ge aya syaratna. Jeung ayeuna mah geura balik. Aya pangabutuh mah samat we. Gusti Ratu amih Aki si jamulang. Rukayaan ngeledak poek Sarip ngajenghok leuwas ngorejat jiga nu tasudang sare. Terus karacam kereceum bari gigisik sirahna asa lalir.
Redka kencaret kakatuhu katempo batu jeung tangkal kiara maningarung gunung. Urang teh ngimpi atawa kumaha ieu teh Ki? Ceuk Sari peraneun. Nah, make ngimpi. Apantas di nagara urang teh tas pangantenan jeung anu geulis. Yo, ayeuna mah urang ka imah Aki sabab di ditu aya badamikeun saeutik. Aki Karsid cengkat. Nya mangga Ki, abdi mangiringan we. Bral marulang ninggalkeun makam sajeroning lempang teh Sarip mah gawena ngalamun bae. Inget-inget kejadian tadi bet asa tas ngimpi sabab robah-robahna kaayaan teh gancang pisan. Sadatangna ka imah Aki Karsid gek dari di tengah imah. Bari ngaharipan sepan hiris sesa tadi Sarip mah teu daekeun ngadahar sabab pipikiranana asa can tegerah. Jang ti ayeuna kaharup mah kudu diajar make aturan hirup teh nya. Sabab ayeuna mah ujang teh boga kawajiban, boga pamajikan anu ngora. Jadi unggal waktu kudu ingat, kudu eling, sarta kudu nganyahokeun karena kahayang menjadi bojo. Nya, omat unggal malam Salasa jeung Jumaah kudu nyayagikeun sasajen sapuratina. Sarta kamar kudu dikosongkeun, ulah hayan wani asup lian ti ujang. Sabab pamajikan ujang bakal datang nempoan. Poe-poe sejena mah prake jeung pamajikan nu kolot. Oh da geus kitu ilaharna. Tangan sakitu amanah ti Aki. Muga-muga we ujang teh sing laksana. Sing tere ngahontal cita-citanya. Cek Aki Karsid mapatahan ka Sarip pikeun satuluyna. Nya mangga ari kitu maki abdi bade ngajalankeun eta amanat. Danging aya keneh ieu teh nu ditaroskeun mah. Na kedah kana naon jalan usaha. Sabab abdi teh boro-boro ngabayuan pamajikan dua Ki. Ku hiji ge geus matak era. Da ayeuna ge nu usaha teh pamajikan nu kolot. Sasat diparaban ku awewe abdi teh Ki. Ih, rasakna nyahoan. Rasakeun engke. Pokona mah jalan usaha teh lain hiji, naon sakahayang ujang. Pikeun modal teu kudu sausah neangan. Engke ge datang sorangan. Pokona mah jalankeun heula papatah Aki. Mun gagal datang deui ka dieu. Aki tanggung jawab. Ngalamun ujang hayang boga pacabakan anu matuh. Nah ada teu kurang pagawean mah. Atuh dagang-dagang comro kalinya. Nya Ki. Da kitu ge geus aya hanca. Karinuluykeun. Tah bener kitu. Hanca pamajikan wae tuluykeun. Pek rasakeun moal buru ngerekahan duitna. Moal ngabobondo Aki majang. Nya nuhun atuh ari kitu maki. Depi salajengna ieu teh kumaha atuh Ki? Name geura balik ayeuna mah. Bandungan omongan Aki ku ujangnya. Engke ge bakal karasa geura. Permios atuh Aki, bra geura balik. Karunya kanu nungguan di imah. Nya sanggis amitan mah Leo Sarip teh balik bari mawa hate nulugina. Sabeus sugua pijalaneun usaha cenah. Pangrasa Sarip mah manehna teh untung sabab aya nu mere jalan usaha.
perjalanan patepung jeung hiji aki-aki si horeng Aki Cakra gini besok didatangan ku Aisyah teh. Harita teh tas di Batu Bulung, tepung di Cijeler jeung Sarip. Kaparengan satujuan atuh lempang teh bareng. Bari lempang teh duanana ngobrol ngaler ngidul. Ujang teh nu jenengan Sarip teh lain ieu teh. Ceuk Aki Cakra. Leres pisan abdi teh pun Sarip nagening uninga ka abdi. Ih. Apaan Aki ge mindeng ka Jati Putri mah. Sarta sok mindeng manggihan Ujang. Katurug-turug agi teh sok kadatangan ku Nyi Aisyah pamajikan Ujang teh. Jadi Aki teh apa ka Ujang mah. Oh, Aki teh jenengan Aki Cakra teh ya. Henteu salah. Kitu pisan Jang. Ari Ujang tas di mana ayeuna? Wangsul ti lembur lamping ki nepangan Aki Karsid abdi teh. Nyaha tas naon los ka ditu. Nya boga baraya nya. Aki Cakra ngarandeg terus malika Sarip nu leumpang panderi. Sanes ari baraya maki ngan wawuh dume abdi kantos ditulungan nalika nuju Tunggara janten abdi teh mikolot. Nya alus ari kitu mah. Tapi dina tetempuan Aki aya nu teu beres ieu teh. Yuk eureun heula di dieu ieu. Kebeneran ieuh geuning. Aki Cakra ngoloyong ka handapeun tangkal buah harita teh. Gek diuk dina akarna atuh Sarip ge teu baha da memang sarua ngarasa capek. Naon maksad Aki teh? Na make nyebat teu beres ki? Sarip penasaran hayang nyaho kana pamaksud dan Aki Cakra. Ujang teh tas jarah ti makamnya. Mun ki nagening uninga nya mulih ti ditu Aki teh. Teu katempoe ku panun Aki. Malah mah Ujang teh dikawinkeun di ditu teh. Dirapalan ku aki-aki, disaksian ku ratu. Tapi eta ratu teh Ratu Agung nu purah mentung. Ai. Nageningan Aki teh wacis. Leres pisan abdi teh tas dikawinkeun, tapi da eta mah asa dina pangimpian ki. Margi abdi ge sadar di imah teh boga pamajikan apaan. Ceuk Sarip hatena jadi reuas, sieun aya nu nepikeun ka Aisyah. Teu nanaon. Aki mah teh nyalahkeun ka Ujang. Sarta moal wani ngahalangan. Ngan Aki panasaran hayang nanya ka Ujang. Nah hayang naon pangna datang ka makam eta. Na make naroskeun kitu ki. Sarip kalamadik nanya. Teu nanaon. Pokona mah hayang nyaho sabab Aki nempo tangkal kiara gede di dinya teh mani ngarunggunuk pikasieun. Akarna pabelit mani pajujut serta loba batu mani taringul. Ceuk Aki Cakra nerangkeun tetempuanana nurutkeun panempo batin. Naon hubunganana atawa sareng kahayang abdi sareng teh tinggalian Aki? Jelas aya hubunganana. Sabab Aki nempo orai buntat ku kulilingan. Neangan Ujang cenah. Tak lantaran kitu Aki jadi hayang nyaho. Nah hayang naon make los-los kadinya sabab di dinya teh aya orai. Oh kitu rezeki abdi teh aya kahayang hayang nembongkeun kamampuhan ka batur sabab abdi teh nyeri hate ku kilanceuk anu rek binasa ka abdi gara-gara hutang. Ceuk Sarip akhirna waksa balaka sabab Sarip geus bisa neguh yen Aki Cakra teh tangtung urusan ulunggara cenah bisa neguh kanu can kajadian. Oh kitu. Sohagna mah hayang beunghar meureunnya. Namoal kaduhung make los-los kadinya.
Aki Cakra nutup seket bangun watirin pisan ka Sarip teh. Sabab keur aya dina parapatan sarta geus ninca kana jalan picilakaeun. Abdi teh geus nekad ki. Margi nyeri hate abdi teh asa dihina. Pokona manaon bae jalan rek dilakonan asal kahayang abdi bisa laksana. Masya Allah, eta pikiran nepi ka kitu. Nabut kamalinaan teuing jang. Sing inget eta teh jalan salah nuju kana jungkrang kacilakaan. Coba pikir sakali deui. Bisi kaduhung jagana. Kaduhung kumaha ki mun abdi laksana jadi beunghar mah moal bet kaduhung bunga henu aya ki. Ceuk Sarip dasar gelieur ngajawabna sangeunahna nganteur hawa nafsu nu geus ngawasa kana jiwana. Yeuh jang. Manusia teh hirup di alam dunia teh henteu sagawayah. Tapi aya cara-cara jeung aturanana. Pikeun ngahontal kabagjaan dunia jeung akhirat. Urang salaku manusia nu boga akal kudu ngagunakeun eta niat pikeun ngajalankeun tugas secara sampurna. Urang dibere akal jeung pikiran teh sangkan urang bisa milih mana bener jeung mana nu salah. Taina geus waktuna dipake ku ujang. Sabab ujang teh keur nyorang jalan nu kaliru, cik pikiran sakali deui sing asa. Sing waspada ulah kabawaku sakaba-kaba. Cik Aki Cakra beki daria nyaritana sabab kasakit pikiran Sarip benang. Sabab kasakit pikiran Sarip geus parna. Hari Aki apan pangna abila solos kadi itu teh ki hasil pamikiran eta teh hasil tina ngagunakeun akal. Sabab lamun teu mikir jeung teu ngakal mah cantang du tepi kadinya. Salah. Lain kitu maksud Aki mah ujang kudu bisa milih mana nu bener jeung mana nu salah. Jadi jalan nu disorang ku ujang teh kudu dipikiran, kudu dilenyepan. Ngagunakeun akal nu sehat naha bener atawa salah. Eta saur Aki kumaha bener atawa salah ki. Sarip kala malik nanya omongan Ki Cakra diteurak salah jang. Sabab ujang geus menta-menta ka siluman munjung ka batu jeung ka gunung muja-muja kana tatangkalan. Apan manusia teh leuwih mulia batan siluman. Tapi naha ari ujang bet los-los kadinya. Cik pikir sakali deui. Ari ujang asal ti mana? Keur aya di mana reka mana naon nu kudu dipigawe salila di alam dunya. Sarip ngahuleung manehna teu daek ngajawab. Da pugu bingung lila-lila niteup ka Aki Cakra. Ari ku Aki Cakra terus diomongan deui. Jang, ujang teh asal ti Allah. Ayeuna keur aya di dunia kagungan Allah. Dipapancenan, dibere tugas ku Allah. Sabab engke bakal dibalikeun deui ka Allah. Sarta engke bakal ditanya menang naon di dunia teh. Migawe naon di dunia teh. Tangke urang bakal balitungan. Lamun loba amal hadi bakal menang kahadean, mun loba dosa bakal menang siksaan. Naon hubungan anak jeung pagawean abdi ayeuna ki? Ujang milampah salah. Sarta nyieun dosa anu gede sabab geus mementa lain ka Allah kalah munjung muja ka siluman. Nu kitu teh musyrik hukumna. Sarta bakal menang siksa anu berat. Tah kitu maksud Aki teh. Lumatak Aki keukeuh hayang ngelingan ka ujang sangkan ujang salamet tina siksaan. Ulah dibantuan ku Allah mumpung aya keneh kesempatan buru-buru geura tobat rubah jalan anu salah. Sarip tenembalan ukur ngahuleung jiga nu unjang ngabandungan. Padahal mah hatena can panceg najan diomongan ge cara cai ninggang kana daun talus daya tapakna. Pek pikiran ulah wakarulusuhan bisi kaduhung kena. Sabab ujang teh morak keneh
panjang keneh lalakon. Aki mah nyarita kitu teh nyaah ka Ujang. Bisi gebrus kana jurang kahinaan. Cek Aki Cakra terus nangtung rek neluskeun lalampahanana. Nuhun Ki, keun ku abdi rek di pikiran. Sarip nurutan nangtung da manehna ge geus sayangna pika lembur. Aki amanat sakali deui. Nu didatangan ku Ujang teh lainna naon, tapi siluman orai eta teh kade sing waspada jang. Sarip leumpang nuturkeun Aki Cakra, kecap orai nancep dina hatena sarta kadenge bae dina ceuri. Tapi can mampu ngarobah niatna sabab pikiranna geus katalian ku Janggi. Jeung dikadorong ku hayang anu tanpa kadali, padu bukti padu jadi teu mikirkeun salah jeung bener. Gancangna carita Aki Cakra jeung Sarip terepi ka situ raja, duanana kapaksa kudu paturai sabab beda tujuan. Aki Cakra maka corenda, atuh ari Sarip maka jati putri, manehna teu kana mobil tapi limpang bae ngeureuyeuh. Barang datang ka imah teu loba carita jeung Aisyah ge ukur saperluna ngobrol teh. Pentingna sanggeus biuci sare kakana Sarip ngomong tapi laun hareosan. Sah, akang teh tas usaha tapi can hasil. Ngan akang aya nu ngabejaan, kudu nyieun di kamar minangka goahna, sabab lamun teu boga goah mah rejeki teh moal ngumpul. Di ibarat cai nu teh diwadahan. Da ku kituna akang minta kasaluyuanna ti Aisyah. Kumaha lamun isukan urang nyieun kamar, rohangan tukang urang beberes we nyieun kamar. Cik Sarip dari apisan ari Aisyah teu boga curiga, da urusan kitu-kitu wae mah teu mata keruat kana pikiran. Jeung deui da memang nya imahna teh teu boga kamar ukur hiji kamar, nyatana kamar sare maranehna. Ikang ari kuring moal rek ngahalangan, da keur kapentingan sarerea. Tapi naon maksudna cenah Kang? Sugane aya gerentesna ngarakaharti ku kuring. Kieu sah unggal malam Jumaah jeung unggal malam Salasa jeung Jumaah, akang teh kudu tirakat cenah, kudu ngurangan sare, kudu diajar marsian jiwa, ngarah babari dina usaha. Ulah jewet teuing cara nu geus-geus. Malam mah kudu getol puasa sarta kudu rik-rik gemi. Da kitu amanatna teh. Jadi sah, akang terek diajar tirakat teh sugan kuat, sesuganan kataekan, tak gitu. Oh, kitunya nuhun ari boga kadaek mah. Da memang kitu cek dongeng Mansur ge. Urang teh kudu usaha dibarengan ku ngadoa. Mun ikhtiar jeung doa teh hasil bae, urang teh kudu tawakal, sumerah diri ka Allah nu nyiptakeun alam dunya. Nun Kang Prakwe atuh rek kitu mah. Syukur atuh sah. Tasa gitu bebenangan akang teh muga-mugawe atuh sing buru-buru karasa mangpaatna. Euda akang depang nakikian teh lain keur senang-senang sorangan, tapi keur sakula warga ieu teh hayang cara batur hirup teh ulah dihina jeung dihina wae geuning. Nya ka hati ku kuring ge prak jalankeun Kang. Isukan urang ngamimitian. Geus badami kitu mareup duanana sarare dipepende ku angin peuting nu ngahiliwit. Di luar yang jangkrik patembalan jeung baturna sedengkeun biucih ti tadi geges ti brasare ti loba pikiran. Kocapkeun isukna Sarip buru-buru migawe sakabe rencana enteritah batur deh. Esu dipigawe kesorangan sabisa-bisa. Nya akhirna mah teu burung beres jeung merenah make panto jeung dikuncian deh. Sarip mani ngemplong hatena sabab lengkah munggaran lancar bari kari ngadaguan hasilna. Ayeuna teh poe Rebo, isukan teh poe Kemis. Jadi malam Jumaah teh isukan ya aduh. Kudu geus saya gisa sajen ya. Mangkaning neangan endog hayam sok rada hese. Tapi ari usaha mah piraku teu hasil. Ceuk Sarip ngomong sorangan terus meresan parabot, geus kitu terus kacai rek beberesih.
Ngacapkeun isukna sakumaha geus dijangjikeun Aisyah dititah sare misah sina sakamar jeung diuci. Sedengkeun Sarip mah cicing di kamar nu anyar nyang haripan sasajen sapuratina. Di sore keneh haseup menyan geus mulek ka ambeuk kaluar oge. Diuci heraneun da biasa nama Sarip teh tara sangat seungeut menyan. Ku Aisyah diterangkeun yen Sarip teh rek diajar tirakat cenah. Nya kira-kira jam 10 peuting Aisyah jeung diusi talibra sare. Teu kuateun peuting-peuting teuing nyaringna teh. Kawan tu beurangna capek loba pagawean. Harita Sarip andekak silan yang haripan sasajen hatina deg-degan sabab kikituan teh anu munggaran. Nyebaran keur anteng kitu panto kamar anu ngetrokan atuh Sarip teh mani curinghak gancang panto dibuka. Barang berai anu nangtung bari neuteup ka manehna. Istri geulis jangkung leutik buukna ngarumbai garing muntang. Atuh panon cureuleuk halis ngajeler paeh. Bulu panon carentik pugu wae Sarip teh mani colohok asa dina pangimpian sabab eta istri asa kungsi tepung. Bagea nyai ieu teh nyi Mas Giringsing teh nya ceuk Sarip karago keneh. Era pacampur jeung resep bunga pacampur jeung gempeur. Komo barang nempo imutna nu geulis tu urge jadi nyorocod kawas anu kabulusan. Kang Sarip kenging upami abdi kalebet Kang. Mangga. Apan ku akang tos lami diantos-antos. Cik Sarip mani dag-dag deg-deg sanggeus Nyi Giringsing asup panto kamar buru-buru ditutupkeun. Sarip ngajanteng di tengah kamar ari Nyi Mas Giringsing rarat-reret jiga aya nu diteangan. Red kana tempat sare, red di kana sasajen terus ngadeukeut launan. Kang Sarip abdi mah hanaang Kang, hayong minum Kang. Mangga nyai eta parantos sayogi, mangga. Naone kapalai sadayana ge kang nguleukeun Nyi Mas. Nyi Mas Giringsing ngaragamang kana dowogan di tengah sakaligus maninggalak-lak. Dowogan kosong kop kana rarujakan terus kabeh dipapai nepikeun kabeak. Ngan parupuyan nu teu ditoel-toel acan teh. Jiga nama horeameun ku panasna meureun. Sarip harita ngajanteng di tengah kamar, Nyi Mas Giringsing rarat-relet jiga aya nu teangan. Red kana tempat sare, red di kana sasajen terus ngadeukeut launan. Kang Sarip katarima pisan ku abdi Kang. Pugu abdi teh mani capek. Da geuning ka dieu teh tebih. Hadena we leuteun tos sayogi. Abdi teh teu lapar teuing. Ae Kang, abdi mani lungse ieu teh Kang. Goloyo Nyi Mas Giringsing teh kana pangsaream ngagoler bangun tumanina. Ari Sarip samar polah jiga nu kakara nempo istri kitu. Ari sabab saumur dumelah kakara ayeuna paduduaan di kamar jeung anu geulis kitu. Jaba manis reungit di pikabitaeun. Tapi satulina mah Sarip teh biasa deui. Malah maka Nyi Mas Giringsing teh asa-asa. Nu akhirna ngagolehe babarengan. Beding eta karasana asa bagja kabina-bina poho kana sagala rupa urusan. Sarip asa dipepende tibra sare nepi ka janari di baturan kuno geulis. Bareng jeung kongkorongo kayam jago di wetan fajar gesibara, cirinding maju ka beurang. Harita Nyi Mas Giringsing lilir maksa rek balik ka nagarana sabab geus beak kana waktuna lilir. Nyai, narurusuhan teuing atuh. Engke we heula atuh. Akang sono keneh ieu, mentak naon mun sawengi deui. Ceuk Sarip ayeuna mah embung ditinggalkeun betah keneh paduduaan. Nanaon ge aya watesna Kang. Wayahna we ku abdi di kantun heula dang kege patepang deui. Abdi alim kasiangan bilipun biang bendu. Permios Kang engke urang patepang deui. Leos Nyi Mas Giringsing teh harita balik mukakeun pantok sorangan terus indit ninggalkeun Sarip. Atuh sajunjungan Sarip teh ngahuleung asa teu percaya kana tetempohanana
jeung can ngarti pisan kana eta kajadian da puguh anu munggaran teh. Hayam jago beki raung kongkorongok di luar geus meuti kadengen ulalar liwat, tukang dagang are ka pasar. Atuh sarip cengkat terus nitenan sasajen, katara acak-acakan red kana parupuyan sileuna parim. Red manena ka tempat sare, ras inget ka Aisyah, buru-buru spray jeung kasur diberesan. Barang ngagulungkeun kasur di handapunna ngabarak duit receh mending ayam. Nyasa jungjungan mah sarip celohok teu percaya kana tetempuanana. Aduh, duit mani loba. Da duit di mana nya ieu teh? Ceuk sarip bari ngarawu receh nu pating gurilap katojo ku cahaya cempor. Terus diilikan tenget pisan, bisi salah tetempuan. Tapi da sidik duit taya bedana jeung anu biasa sapopoe. Sarip ngahuleng ras inget kana omongan Aki Karsid atau akhirna mangarti. Gancang duit diwadahan kana bokor ditunda di pojok kamar. Dunya nu munggaran mimiti ragraga aing. Moga-moga we dina sabulan sing bisa ngomoyan imah. Aing yang boga imah gede jeung alus. Ulah elek ku si Tarji. Ceuk Sarip ngomong sorangan. Sanggeus beberes Sarip bijil ti kamar terus kacai rek mandi. Kocapkeun beurangna Sarip badami jeung Aisyah yen manehna boga maksud milu usaha. Hayang mekarkeun usahana dina bidang dagang comro cenah. Sarip boga rencana rek nambahan modal sarta manehna rek milu ngider ka unggal lembur. Puguh bae Aisyah teh harita bungaheun sabada eta pisan nu diharepkeun ku manehna. Malah beucih oge satujueun sarta semangatna beki ngagedur hayang ngamajukeun usaha. Nya satuluyna poe eta keneh dimimitian. Sarip milu digawe narokan suluh marud sampu jeung sajabana. Atuh di imah Sarip teh ayeuna mah jadi haneuteun jiga pabrik leutik anu karak mimiti mangkak. Gancangna ieu carita, Sarip jeung Aisyah geus robah ayeuna kahirupanana. Sabab usahana beuki maju langganan beuki loba malah akhirna mah Sarip teh beuki nanjung nepi ka boga pagawe sagala. Cita-cita Sarip ka honta kurang ti sataun geus bisa ngaganti imah kanu leuwih gede jeung weweg sarta boga rohangan khusus pikeun nyieunnan dagangan. Puguh bae Aisyah jeung Bi Ucih ngarasa bagja katunggalaan geus kaliwat asa teh karasa kaupahan ku kasenangan nu ayeuna. Jadina hiji mangsa Sarip badami jeung Aisyah sabab Sarip teh keukeuh hayang ngajait Bi Ucih hayang ngulangkeun bandana nu geus dijabal ku Tarji. Sah akang teh geus sila teh ngemu hiji rencana anu can kungsi dikedalkeun ka Aisyah sabab can tepi kana waktuna. Taina jiga-jigana geus merenah ieu geus nepi kana mangsa anu utama. Ceuk Sarip ngamimitian nyarita bari kop kana rokok pernyun manehanana udud. Rencana naon teh Kang? Jiga-jiga anu daria nakar nih. Ieu sah. Pangna akang getol tirakat teh nya bakat ku hayang ngarobah nasib. Sabab ceuk kolot ge nasib urang ku dirobah ku urang. Ari carana kudu ikhtiar bari ngadongah. Ta eta teh ku akang geus dijalankeun sarta hasilna geus karasa gini. Usararea ari nu jadi pangdorong kana ieu patekadan, akang teh inget wae kana pengorbanan Bi Ucih jeung Mansur. Anu sakitu gedena. Dina hate timbul hiji tekad hayang mayar hutang budi ka Bi Ucih. Ari carana imah jeung tanah nu geus jadi milik si Tarji rek dibeli deui ku akang. Sarta rek dipasrahkeun deui ka Bi Ucih. Malamun perlu mah imahna omean parabotna lengkepan tah kitu. Ceuk Sarip ngebrehkeun patekadanana hiji tekad nu hade sabab geus direncanakeun ti jauna keneh. Ih Kang, kuring moal rek ngahalang-halang. Malah mah bungah we nu aya. Sabab niat akang teh ka sidah hadena.
Iji ciri yen akang teh boga rasa jeung rumasa. Geus wau jeung Mbah bale rasa, kuring mah satuju pisan, prak jalankeun sakumaha anu geus direncanakeun Kang. Tah syukur atuh ari kitu mah Aisyah. Ayeuna pisan akang arek nepungan si Tarji eta. Ngarah tere beres. Sabab dingkengke mah eta imah teh bisi payu manten. Sakitu ge untung, nepi ka ayeuna can aya nu meuli deui. Nya anu wani meuli maksud teh. Kahiji hargana mahal, atuh kaduana eta teh geus nyarahun kana riwayatna. Jadi eta imah teh kudu buru-buru dibayar ngaran teu ku batur. Nya jeung wae najan rek ayeuna ge Kang. Tapi waktosna wargi sadaya nantinya kapan. Robina dipungkas dicekap membikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Sri Belaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu ka-24. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kaden kabingahan. Insyaallah bagian anu ka-25 dina enjing dina waktu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang dangkeun deui. Sakali dinu mancen sim kuring Mang Dina Marang ngahaturkeun nuhun keparatosanana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.